tos bareres enjing keneh mah raoseun teman-teman kantun calik ieu teh. Ditambih cuaca ayeuna teu patos panas teman-teman nya raoseun. Tah kalarasan di dieu oge kasumpingan mamah teman-teman ka bumi. Muhun teman-teman dongkap teh nyanak tahu, nyanak tempe, nyanak sayureun geura. Kalarasan tempe sareng tahuna teh seueur tos teh ku abi teh dipasikeun deui ka mamah mertua sareng karaka ipar. Tah di dieu oge abi bade angkat heula meser mameun teman-teman. Kukurilingan tadi teh milarian mameun tungtung namah meser mie ayam we sareng baso. Muhun teman-teman kalarasan getos uih icalan. Pas pisan dongkap abi meser mie ayam. Atos we tuangna ngariung ieu teh raos pisan. Teh hilap oge tadi ge ngabungkus baso kangge mamah mertua teman-teman. Mung tadi teh pendak sareng Pak Aki we hungkul teu aya mana maduka ka mana. Tah ieu teh meser mie ayam tadi teh nu anyar buka. Nya raos nama enak teman-teman mung kirang gurih hungkul. Duka hilapeun meureun teman-teman teu ngangge pecin. Tah di dieu gening Zahra alhamdulillah ruwog mam sareng baso. Duka da di piwarang mam nyalira teh mani hararese kedah di huapan wae. Alhamdulillah wareg teman-teman dugikeun ka CF mie ayam nage.